Kenaon ulang-ulang we didinya coba di nu panas atuh. Nyuhan padahal mah gara-gara di nu panas. Duh, puguh urang teh yang balik ieu teh Kang. Da dengar areuna awak digawe ogenan duh meni raripuh tadi ge. Nah nyeri naon atuh sagala anu karasa. Sing ka dia gerak. On. Kang tadi aing langsung oge meni asa rarese kieu. Ih, nu kunaon euy? Dibaik balik tuh boga ongkos. Ih, heung kae sugan teu ngadogan dunungan, sugan bayaran. Ya, tempo. Aduh. Ah? Edan eta barang badag gitu euy. Cika di uang tambahan ku aing. Wah, Uang tambahan heula engke sugan naik gaborit uang gawe heula maksa heula ayeuna mah. Mau jalan mah kitu euy. Sia teh cager gawe. euy. Kumaha? Cager euy. Heuh cager. Cager deuleu. Heuh syukur aya cager mah tuh da. Urang mah mujara bisaan urang mah heuh. Kayak mau balik lah kajeun lah teu boga ditu balik urang geus seru euy. Terus inget wae ka pamajikan teh teh. Heuh seru mun nya teh nya. Heueuh. Heuh geus langkah balik. Ayo atuh. Siapa tuh balik? Sana tadi arek balik. Geus janji. Jih, pan kumaha ya dunungan eueuh ka dieu. Duit eueuh pan teu boga urang teh kumaha lempang. Batulah cuang lempang bae. Nama tuh. Ya, urang teh boga duit nah ge. Tuh, loket ge. Loket kosong tuh. Ya lah, tuh, gas. Seruain gak capek lah, ada ongkoh, tidak nyamang ngajak lempang, sepuku teu boga duit ngajak balik lah. Tuh orang yang balik juga. Jual warung Kang. Heuh pan teu boga duit, kena asa boga 10.000 euy. Alah. Alah. Tadi noloket terus Heuh pan tadi geus tembong ke. dasar. Geus lah ada teh ya. Itu. Tara nepi lah. Aduh. Oke, paginya esok gede sambar. Nyapan Mang Agus cenah hayangan mulang. Da inget we ka pamajikana meureun pada geus saminggu meureun teu ieu. Teu mulang-mulang meureun kitu. Tidak yang istilahnya. Nyapan. Bener mah malah ka mulang. Oh, ati itu. Hanteu lah teh mana tuh boro-boro pan pangidung jeung dunungan ke hanteu da maksa wah yang mulang mah Gusna geuning. Sugan teh mau duit. Ampun. Sa. Ya, nye bukan. Nah, lah tuh, teu mau duit ya. Ih, pedas
Tapi heula masuk ka ngambek ke pandarek. Deuhnya. So pandarna mah mawa ka mulang ada kandungan, ada duit gitunya. Tapi dah ai kamari mah tanu nyebut teh isuk. Nah, itu. Ngerti isuk ke jam 5 geus mangkat deui. Oh, batulah, paras deui. Aduh, capek, redang, numpang di pahlawan ke dia dah lah, gara-gara ngomong abus. Udah yang balik, sana nyebut teh kangen ke pemajikan tapi kalau karena ge, oh iya macung wae gini. Maknya. Oh, Tetes kangennya. oh, nya tapi kalau besok, Mak, kangennya. seru wae oke kangen gitu. Nah, sama ya, nah. Yaudah, ini wae. Sahari wae kebetulannya sopan trope ya ke LGR. Enggak. Sih nah hadiyo pancana sosonoan. Ih, kalau dicarekan pemajikan, Nah, itu bere asup ka imah. teu mah duitnya. Pak. Mas dia oke. Mau ngobrol. Pan urang teh ya monetan mah. Urang ka mandi oge na kakal di lan di balong. Heeh, Sakala ditundaan di balong. kantong teh jeung jaket teh nya. Naon dia tuh? Ih, kang ieu kopi itu panaya tamu. Oh, kami nanya. Duh, kumaha ieu urang. Kapan kita geus peuting coba ka imah pan teu dibere asup. Terus kumaha tuh? Atuh mun bisa mah urang. Ek ngilu sae di dieu. Moting maksudna. Heeh. Teuing. Nih, ieu mau aku sakeul moting cenah. Apa cinta apa cici-cici? Ini orang kayak kakak baru meren gitu. Di tengah imah di dia mah kajeun. Baiklah, yang penting mah bisa peureum. Ya, kan. Oke, ayeuna mah geus tulunya urang ada sarek meureun. Tokan kayak ngomparkeun sama engke. Nih. Ya, tuh rek sarek. Aing dari kerem sarua. Sarua teh ka kamar aing dari kerem. Sanasi berenya lah.